Kan fungsi hisaban teh eta teh jeung ngepaskeun waktu ruyah. Contoh ayeuna hisaban kangge saum Ramadan tahun ayeuna. Hasil hisabanana. Kan aya mimiti bulan teh, mimiti bulan teh ijtima'na nya ijtima' paling poe jeung bulan. Ijtima' ngahijina teh cek hisaban cek hitungan. Poe Salasa malam Rebo jam 7 leuwih 8 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa nawwara qulubana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Amin. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Pima anu tetep dina mertelakeun perkara yajibu anu wajib bihi kusabab eta perkara naon asyamu puasa. Jadi daya pasal bade mertelakeun sabab-sabab ngawajibkeunana puasa atau sabab-sabab diwajibkeunana puasa. Anjebat puasa mah bahasa Arab rek saum, rek siam sami-sami kana eta kene. Sasi saum, sasi siam ulah dipermasalahkeun nya sarua usina puasa usina. Aku main apa tos tanggal sabaraha sabarina? Sama tanggal sabaraha? Tanggal 2. Tanggal 20 genep saban intinya. Tinggal sabaraha poe deui urang menjelang puasa. Tah daungkap kewajiban puasa da ulama dina kitabna yajibu wajib naon saumu Ramadan. Puasa di bulan Ramadan bi ahadi umuri khamsatin ku salah sahiji perkara nu 5. Lamun aya salah sahiji nu 5 dongkap ka urang maka ka urang wajib puasa. Lamun aya salah sahiji nu 5 macam tina muju urang maka ka urang wajib puasa. Mana salah sahijina? Hiji bi kamali sa'bana ku sampurna bulan Rewah salasina yauman 30 poe. Di mana-mana ruah geus 30 poe otomatis isukana pasti Ramadan puasa. Sabab dina bulan Hijriah mah teu aya nepi ka 3 hiji teu aya. Nya standarna 28 jeung 30 nah Hijriah. Upami eta ngan sasi miladiah, sasi Masehi nyata 30 jeung 3 hiji. Khusus Februari sok 28 Februari mah. Nanti tahun kabisat 28. Di tanggal 28 Februari teh 4 tahun sekali. Ya lamun budak lahir 28 Februari ulang tahun teh 4 tahun sekali. Nantinya kai dina Masehi mah 30 jeung 3 hiji. Ari Hijriah mah 28 jeung 30. Talamun wah geus 30 poe otomatis ingkep penting teh eta isukan teh Ramadan geus masuk kitu nya. Kumaha ningalina aimina ru'yati tegasna nya ru'yah. Dia ningali bulan Pisaban dina bulan Saban upamana Dewi Aisyah garwa Rasulullah pas dawuhkeun saur anjeunna kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahafadu Pisabani ma la yatahafadu fi ghairihi. Rasul masuk leuwih hati-hati ngajaga tanggal teh di bulan Rewah leuwih hati-hati ti bata bulan sajana sabab bisi nempe jeung Ramadan teh. Bising asup Ramadan padahal mah acan. Bising saka-saka seruak ini padahal geus Ramadan. Nah ieu nandakeun dalil ieu teh bahwa 30 poe nyampunakeun 30 poe teh ku ru'yah lain ku hisab. Oh metode ayeuna nentukeun awal bulan teh dua macam. Aya ku hisaban, ku hitungan, aya ku ru'yah. Ru'yah mah ningali langsung. Ru'yah kan. Pamisaban mah ngitung. Dihitung aya rumusna. Tombol puasa ayeuna puasa 2000 tahun yang akan datang bisa kanyawan poe naon ngabitanana ku hisaban mah kan fungsi hisaban teh eta teh jeung ngepaskeun waktu ruyah. Contoh ayeuna hisaban kangge saum Ramadan tahun ayeuna hasil hisabanana
Karena yang mimiti bulan teh ijtima'na nya ijtima' panon poe jeung bulan. Ijtima' ngahijina teh cek hisaban nya hitungan. Poe Salasa malam Rebo jam 7 leuwih 8 menit. Memeh Isa. Tah, memeh Isa teh panon poe jeung matahari ngahiji. Jam 7 leuwih 8 menit cek hisaban. Tah supaya ruyahna urang ngepas nya jam sakitu watas maghrib ningali kabelah wetan ningali nya aya teu ngalemengna bulan tanggal hiji secara hitungan jam 7 leuwih 8 menit teh bulan hilalna ngemeh 0, sekian derajat moal waka katingali ku mata biasa da standar hilal mah nyaeta 3 derajat katingalina ieu 0, moal katingali secara keterangan peuting eta can bisa dihitung masuk Ramadan. Sabab hilal sakatingali walaupun hisaban geus aya. Nya. Secara mah hilal nu katingali. Ira tuh apa eta Salasa teh 28 naon rawah. Ya geus jejekeun we berarti jeung kabola 30 rawah puasa Kemis mimitina kitu. Nya ruyah teh. Tapi lamun dia malam Rebo memang aya jelema ningali hilal, ngaruyah katingali aya hilal. Yakin jelema teh benerna disumpah ku Kementerian Agama teh disumpah bener demi Allah memang hilal. Bener disumpah yakin kalau kitu umurkeun sarea puasa isukan. Kitu. Nah, jadi keur urang mah khususna Jamiyah Nahdlatul Ulama perpatokanna kana ru'yah urang main kana hisab. Babaturan urang mah tatangga urang Muhammadiyah geus nangtukeun da marahna berdasarkan hisaban mah eta mah. Nya, hisaban geus secara hitungan malam Rebo geus munggah padahal ijtima jam 7 lebih 8 sementara pergantian poe masih maghrib cek urang macam asup maghrib mah nanti isa mitina cek urang aya yakin manehna mah Rebo mitina terserah eta mah nya yang keur urang mah kumaha pengumuman ti pamarentah ke lamun kan dina malam Rebo teh bakal disebar sekian puluh titik jalma-jalma anu ahli ningali kana hilal bakal make alat bantu make teropong take di sobat tempat bakal diumumkeun ti dieu teu ningali itu teu kabeh teu ningali geus sampurnakeun we ruahna 30 poe Kemis mimitina tapi aya duaan ningali tiluan ningali disumpah heula bener teu awak ningali itu demi Allah sampai di atas Quran segala subhana apa bieu hubungan jeung ibadah umat Islam sa Indonesia utama kieu nah ini sa Indonesia sabab jeung negara-negara lain mah beda-beda di urang wanci maghrib para berebut san katingali hilal di Kanada mah sakieu geus ageng urang Kanada geus wajib puasa ke urang mah wajib puasa matak aya jelema make logika wah geus tangtukeun teu riweuh atulah tangah sakitu sa Indonesia sa dunia global moal bisa kaceuri eta teh jelemana make logika unggul make akal biasa unggul teu make ilmu nya da ku ilmu palak mah cara ngitung tong borong tanggal tanggal bulan ayeuna tahun ayeuna 2000 tahun yang akan datang bisa katingali. Waktu sholat kuna bisa rubah-rubah. Bae teh subuh teh jam 4 kurangnya. Ayeuna geus 4:30 subuh. Bisa rubah-rubah kitu nya ku hitungan eta teh. Ku hitung kana palak hitungna gitu. Ku perjalanan matahari, perjalanan bulan hitungna teh kitu. Ayeuna Yasin kumaha? Wasyamsu tajri limustaqoril laha zalika ayat sabaraha cing. Oh, ini apal apalnya. Tah eta kayak urang mah nang tukeun teh kumaha pengun pemerintah ada urang mah jalma biasa. Ieu nya. Hiji eta ku sampurna bulan Rewah 30 poe. Nomor kadua wasani hasan nomor kadua wajib puasa teh biru iatil hilali kuningal hilal. Pihakiman rohahu di jalma anu ningali hilal wain kana pasikon sanajan pasek aya jelema ya contoh pauki wajib mah itu ulin karena MD katukan MD kali ya pas leup maghrib di beula wetan tuh bulu-bulu hilal tinggali aya ngalemeng hilal teh bulan heuh salamar lah bulannya sayu tah lamun teh buleun tan ka saya salamar leutik sagede rambut lah itu hilal katingali keur manehna wajib puasa kejalan ningali khusus eta mah kemeh hungkul nya sanajan jalma pasek teh jalma anu ngabiasakeun dosa-dosa leutik jalma pasek kana urang lah kabeh pasek urang teh
sok popoe urang ngalakukeun dosa nya. Tah lamun keur manehna mah khusus jang manehna nu ningali hilal manehna wajib puasa. Pampangan can ngumumkeun maneh teh mah. Tapi manehna ningali ka manehna sorangan wajib puasa tah. Ya, mun teu puasa doraka. Manehna mah kitu. Jang manehna unggul. Naon sahabat? Dawuh Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis sahih. Sumu li ruyatihi sok geura mimiti puasa ku ningali hilal. Waftiru li ruyatihi sareng buka maksud buka teh lebaran li ruyatihi ku sabab ningali hilal. Mimiti puasa ku ruyah. Sehari sakitu lain ku hisaban lain. Nya, itu sumu li sahabin teu tapi sumu li ruyatihi. Sumu li ruyatihi puasa ku sabab ningali hilal, ke lebaran ku ningali hilal. Ya lamun ayeuna aya pikiran ustaz loba terus uyah sidak isma segala kaya biaya tetatukeun wae jelema bodoh kitu teh. Ya, teu ngaji ka ciri teu ngaji teh. Ngaji anu palakna kitab Sulamun Irana diaji meuh nya ho. Ayeuna potongan jelema kasinya ngomong diganu heuh teh kan. Sareng kanjeng Rasul ge sok mimiti puasa teh ku ningali hilal, sareng ke lebaran ku ningali hilal. Paing gumma alaikum maka lamun keur hilal gumma teh mendung. Maka lamun mendung penting eta hilal teh katingali pakmilu idata sabana salasil yauman sampurnakeun bulan Saban 30 poe. Salajan cek hisaban malam Rebo teh cek hisaban nya kunaon geus katingali hilal teh gede. Kunaon mah geus lewat 3 derajat. Tapi ternyata cuaca sa Indonesia mendung atau hujan gede sa Indonesia hujan. Eueuh hilal samulang kacan. Sampurnakeun 30 poe dia mah ruahna. Engke puasa di Kemis gitu. Lamun mendung sanajan cek hitungan geus gede cek hitungan. Kan memang aya pemahaman mah teu bisa dipaksakeun, ideologi teu bisa dipaksakeun ke kaum urang bangsa urang mah patokanna kana ru'yah hilal. Pamain oge alhamdulillah sareng urang sepakat persis oge sami sareng urang eta ka urang Muhammadiyah berdasarkan jeung hisaban eta mah bahkan aya lebih ekstrim. Kaum Naksabandia di Sulawesi nya eta mah sehari sebelum puasa teh Salasa lamun udah Kemis teh mah Salasana maena mah naon sabab cek maena leuwih hati-hati bising sana kitu bising istimana ti Salasa pan istimana teh lamun ayeuna jam 7 malam Rebo hitungan kalender poe naon eta poe Salasa kan nya sok poe Salasa Selasa 19 Februari sebenarnya gitu kan 17 Februari itu Selasa 17 Februari misalkan maka Selasa itu dosa Naksabandia mulai salahkeun ke urang keun da eta ideologi baranena bahkan aya deui nu beh ditu ke jumaah mun kitu teh puasa teh dah yang disampurna teh kitu aya eta mah keragaman keyakinan di urang itu henteu salah urang ge bener gitulah nya kan memahaminya seperti itu. Dina masalah beragama mah lain nyangkut tauhid mah teu kudu silih salahkeun, teu kudu silih ayeuna sebret, asa pang bener teu kudu. Nya, asa urang meyakini kebenaran metode urang, pake ke urang. Itu tong kudu nyalahkeun batur. Nya, jadi da kitu mah kumaha carana supaya urang meunang tanpa ngalehkeun batur gitu. Supaya urang bener tanpa nyalahkeun batur, seperti itu. Berbagai metode ayeuna dina praktek ibadah wae. Kamari pisan berjamaah. Ngareng aya jalma pas atayatan kitu-kitu terus tah utek-utekan. Di kakayeret nya khusus atau di kakayeret ati salahkeun ke bae. Da mana punya pendapat seperti model kitu terus salahkeun ke bae. Nu penting mah Islam kene salat kene pas urang nya. Tarawih urang mah 20 rakaat, witir 3, batur mah 8 rakaat, witir 3. Kumaha nu bener? 2 rakaat bener, anu teu bener anu teu tarawih gitu nya. Akang salamun aya pilihan milih nu mana? Milih 2 3 atau 11? 2 na pake. Kumaha pakena? 23 rakaat 11 menit. Iya. Gantan tarawih nya. Mudah-mudahan sing sarehat, urang panjang iswa, dina ke tarawih sing sampurna urang ngaragium sarehat tarawih dieu nya ngaragium ke wang dibere eta tarawihna berjamaah sadayana nya doa maksudna kitu cenah tarawihna seger tol nya tong ngali hujan ngali wae aliran
Singgarato tara udah sarehat sadayana. Bukanna ulah nu penting berarti bukanna mete kemerdekaan pada mete.